kawin ku Ki Zaid. Umur 1 tahun disebutna ieu adalah kawin gantung. Iprat eran sirik isarwiti teh lantaran sirik kokoloso dan ngorandang ayah Nyi Fatimah eukeur hees teu make kutang susuna ngampleh. Jadi teu make kutang lumayan sagede emuk lah susuna teh. Tadi sarwiti ngarayap kadinya ceri teu kadengean ku Nyi Fatimah teh ku pules sare teu kadenge. Nah ieu ngorandang barang ngorandang jok kana tusuk nyusu sorangan ka Nyi Sarwiti teh ka Nyi Fatimah nama kere. Nyi Fatimah nama hees itu nyaweun we nya nama nyusuan teh teu nyaweun. Kenyot dilepaskeun ke kenyot deui eureun ke kenyot deui datang kali 5 kali kenyotan 5 kali sentilan eta can hudang kene bae geus sabaraha kali barang budak ge sugan teh bapana nu nyusu urang ieu Sarwiti ya Allah. La ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah iki iku fasal sawi. Tahtahu sawiratun kutetap ing dalam asaring siwang utawi rabi kang cilik. Arbaat wa umum maka nyosoniha ing sawira sopo mboke siwang Auktuhu atawa dulur wadone ya si wong aw zaujatun ukhra atawa rabi kang ngone in fasakho nikahuhu maka narima bubar apa pertikahanane ya si wong. Wali sawiratin nisfu mahrialan ikut tetep kadua bojo kang cilik utawi safaro mas kawin ya sawira. Walahu alal murdi'ati nisful mahri mithlin lan iku wajib kadua wong atase wadon kang nyusoni utawi saparo mas kawin mithlin dikaulin makuluhu lan iku ing dalam kaos wijima utawi kuluhu sakabehe mahri walau radu'at mina imatin lan namun nyosoni walau radu'at lan lamun nyosoni lamun nyusu ya sahwara minna imatin saking wadon kang turu fala gurma wala mahro agaran puaken iku mawujud lan ora namas kawin iku mawujud lil murdi'ati kadua wadon kang nyuson walau kana tahtahu kabiratul lan ikut lamun ana ikut tetep ing dalam asar-asaring si wong apa wadon kang gede sawiratul lan bojo kang cilik arbaat ummul kabirah makanya sani apa mboke bojo kang gede as-sawirata ing bojo kang cilik in pasakhati sawira agar narima bubar apa az-zawiratu tikahan atau bojo kang cip wa kadzal kabiratu fil awar wa kadzalan iku kaya ikilah in fasakhat al kabiratu utawi bojo kang gede il awarin dalam munggu kawal azhar fil azharin dalam munggu kawal azhar walau nikahu man minhu dan iku tetep gadwa uang utawi nikah ing wong kang kersa nikah wong kang kersa ya si bojo minhuma saking karoni saghirah lan kabirah wa hukmu mari saghirah wa tagrimuhul murdi'ata ma sabaqa wa kaza al kabirah wa hukmu mari saghirah lan utai hukuman mas kawin bojo kang cilik
nempuhakeunane mahri saghira ing al-murdiah wadon kang nyosoni iku barang kang wis dingin yauma wa kadzalan iku kaya iki saghira al-kabira utai bojo kang gede ilam takun mautuatan lamun ora nana ya kabira iku wis kang den wati in kanat mautuatan falahu alal murdiati mahru mislin bil aghar agalamun ana ya kabira iku kang den wati maka iku tetep kado wong ngatasi kang nyosani utai mas kawin misil fil awhari ing dalam mungguh kaul awhar fil awhari ing dalam mungguh kaul awhar urang nulikeun pangaosan urang ngabahas tentang nyusu ican angges urusan nyusu tasawur sagiratun kizaid boga pamajikan urang ciku pangaran Sarwiti umurna kakarak satahun borosot Sarwiti lahir ke dunia kakarak satahun dikawin ku Ki Zaid disebut kawin gantung kalau bala mah itu kawin gantung terus ulin yang salakina biasana gitu kayak umur 15 ke 16 terus 17 kita kudu nikah karena kawin gantung. Terjadilah perkawinan kawin gantung kaki Zaid kawin jeung Sarwiti urang Cikupa Sarwitina kakarak umur 1 tahun nen keneh pamajikan teh nyusu keneh lantaran eta geus jadi pamajikan Ki Zaid atuh eta diajak silaturahim ku mitohana ka imah Ki Zaid sanggeusna atuh silaturahim pamajikan Zaid ditendeuh dina kapang dina bale dina kursi diome ku mitoha yakni ku emak Ki Zaid ibrak budak lantaran orok satahun atuh ceri barang ceri dinenan ku emak Ki Zaid disusuan ku emak Ki Zaid jadi disusuan ku mitoha pamajikan Zaid umur 1 tahun disusuan ku mana Ki Zaid tak eta pertikahan Ki Zaid jeung Sarwiti lantaran disusuan ku emak Ki Zaid bubar pertikahan lantaran lamun geus disusuan ku emak Ki Zaid berarti anak susu emak Ki Zaid lamun anak susu emak Ki Zaid atau berarti jeung Ki Zaid dulur banyak kawin jeung dulur bubar pertikahan bubar geus teu beunang itu dilanjutkeun atawa eta pamajikan Zaid ngaran Sarwiti nu umur 1 tahun di bawahnya baka imah Ki Zaid ku mana ai praterik di nunang neneng di ais ku dulur awewena yakni ku adina Ki Zaid lantaran cerik baik disusuan ku adina Ki Zaid datang ke 5 kali nyusuan maka bubar pertikahan Ki Zaid jeung Sarwiti lantaran jadi anak dulur berarti anak susu dulur sedangkan Ki Zaid mun kawin jeung anak dulurna berarti jeung alo atau jeung suan pantes sah tah ieu kaya kitu ngawin alo atau suan teu tuh ngade loba terjadi gitu Ki Zaid nyandung jeung Sarwiti ai Sarwiti nama umurna kakarak 1 tahun pamajikan anu kolot nama urang Bojong deket biasa tah mah boga anak segala rupa nyahoeun Sarniti keberapa Sarniti ngaranna di Bojong
Sarniti nyawan pamajikan Ki Zaid sarwiti kakara umur 1 tahun kuari dibawa ku Ki Zaid pamajikan anak jeung mitohana kajen ku kumage ka pamajikan nu kolotnya balantaran nu kolot teret ruang riung di dinya teh atuh diais ku Nyi Sarniti diwasai su ieu teh maru teh ngan oroken sing pae kitu sia. Jadi baru ngaran gimana ya maru nu bager malah ya maru nu bager teneluh ge uyuhan eta keur jahatna padahal aya wae nu geus ngaji ka Cilongok mah darek dikandung jelema teh heran jadi balager malah orang Jakarta mah jelema sugih lumayan boga supermarket. Nah, ngaji ka dia genep kali mah diajaklah pemajikanna ka dia ngaji diajak ngaji bareng di dieu nitahan nyandung bae ngaji eta minggu hareupna teu ngaji minggu hareupna teu ngaji aya ka dia silaturahmi pan dia sehat ngaji kamu enggak ngaji kenapa Pak atuh dulu waktu saya ngajak istri saya ke sini Pak Kiai ngebahasnya andung aja saya enggak boleh ngaji sekarang nah mamalah sia teu meunang topek sama pemajikanna lolobana mah asal kaji ka Cilongok henta dicandung. Cak awe sial meureun teh. Sial gogo. Itu keur ngabahas Al-Qur'an wanita nyandung teh aya nyana embung dicandung berarti teu make Qur'an. Mabur sia karangkas ka ditu. Lamun bisa gitu kan jandung rapi adilin ai bangsa nu cara zaman kuari mah paducle tepuguh keadilanana tu doraka ulah tu Gusti kita kawe teh menang anjing deui aing aduh masyaallah esen yang anu adil teh jeung jujur teh saya pan kieu nyaho atuh nyaho jeung pamajikan sia careurik aing bah Assalamualaikum warahmatullahi pugu karo ngomong geus menye wah kajen buku mah dicandung ya masalah bener bae Kiai cenah salagi kula pan sok ngaji ka dia aing teu nyaho ngajina di mana wow pas lagi sia moal minggu bae pugunya na ka dieu cenah ngaji teu nyaho bae meureun di ditu anda pentangkal Ambon ngajina naon ieu kula nu kolot cenah geus dari pilare jasa geus 7 bulan datang nanaon ka dieu teh eta reuneuh itu hasil pertemuan itu terakhir. Masya Allah, teh adil berarti jujur beres. Oh lo jasa. Anak geus teu diurus, pemajikan teu diurus, pantang lain domba, jelema kamu boga perasaan. Lalaki anu nyandung padukos kitu berarti okos embe kamu. Teu boga perasaan. Kumaha perasaan awewe eta? Mamawa anak tadi urusan tadi napakahan gara pae guys ya tadi berpenom tadi kerebekkeun di neraka sebagai di dalam saja kunaon ieu di neraka ieu mah orang pasti digadung aja insyaallah teu adil nyandung daripada engke ditaranya ku babaturan mending bereskeun ti kuari Ki Zaid boga pamajikan Sarniti urang Bojong anu anyar kawin gantung umur 1 tahun sarwiti urang Cikupa dibawanya baka ditu diais ku Nyi Sarniti ceurik bae ai prak kulantaran ceurik bae disusuan berarti kumaru disusuan tah nah in pacakok nikah bubar pertikahanana nu matak bubar berarti eta teh jadi anak pamajikan Pak Sarwiti teh disusuan ku Nyi Sarniti ku pamajikan Ki Zaid anu kolot berarti status teh jadi anak susu pamajikan berarti atuh Ki Zaid jadi anak jadi anak atuh teu Ki Zaid ngawin Nyi Sarwiti jadi anak susu pamajikan berarti anak susu pamajikan anaknya lah tah eta teh bubar pertikahanan tuh kitu kulantaran ieu Nyi Sarwiti geus ditikah ku Ki Zaid pan atuh ngabutuhkeun mas kawin wali sogiratin isku mahriha
Sarwiti nu budak leutik keneh eta kudu dibere saparo mas kawin. Saparo mas kawin deui mun teh mah di mas kawinan 20 gram, 10 gram janji sarwiti gaganti akad nikah akad cak bayaranna setengah mas kawin. Jang awewe nu nyusuanana lantaran jadi emas susu maka nisfu mahri miskin saparo mahal miskin. Nu 10 gram jang nyusuan emas susu bahkan wa fi qaulin naqulu cenah kaul masa kabeh jang emas susu ulah dibikeun ka pamajikan saparo ulah eta cekaul jadi cekaul anu mau tamat mah saparo jang pamajikan anu bubar sarwiti lantaran akad saparo deui jang emas susu. Sarwiti dikawin ku Ki Zaid umur 1 tahun disebutna ieu adalah kawin gantung. Hiprat eran siri Ki Sarwiti teh lantaran siri kokoloso dan ngorandang ayah nyipati mah keur hee teu make kutang susuna ngampleh. Ieu teu make kutang, lumayan sagede emuk lah susuna teh. Tah eta di Sarwiti ngarayap kadinya ceuri teu kadengean ku nyipati mah teh. Ku pules sasare teu kadenge. Nah, ieu ngorandang barang ngorandang jok kana tusuk nyusu. Sorangan teh Sarwiti teh ka nyipati mah nama kere. Nyipati mah nama hees. Itu nyaweun we nya nama nyusuan teh teh nyaweun. Kenyot ren dilepaskeun kenyot deui ren kenyot deui. Datang kali 5 kali kenyotan, 5 kali sentilan. Eta can hudang kene bae, kus sabaraha kali barang budak ye. Sugan teh bapana nu nyusu. Urang ieu Sarwiti ya Allah, ya Rabbi. Neng jakna karunya teuing mazia ka mana ieu datang kuluyap karayap ka dieu. Aduh, adena ge emat teh dikutang jakna teh. Cicing Sarwiti eta kumaha statusna fala gurma wala mahro lil murdiat eta mah teu aya nempuhkeun teu aya mas kawin teu kawajiban ku kumaha lantaran teu boga maksud teh nyusuan teu nyawa-nyawaatan nya lagi keur hees. Walau kana tatau kabiratun la sugiratun fardat umul kabirati as-sagiratain fasahati sagiratu Zaid boga pamajikan 2 nu hiji pamajikanana umur 10 tahun geus gede atawa 15 tahun nu hiji pamajikanana umur 1 tahun tapi kabeh ge ieu teh keur carita encan di wati. Jadi berarti Ki Zaid nyandung boga pamajikan nu hiji mah gede umur 15 tahun atawa umur 17 tahun nu hiji mah kawin gantung umur 1 tahun. Kuari Sarwiti nu umur 1 tahun teh disusuan ku mah pamajikan anu kolot berarti ku mitoha. Wajeng tadi ngan dia pada boga 2 ye. Zaid boga pamajikanana 2 nu hiji urang bojong ngaran Serniti umur 15 tahun nu hiji urang Cikupa kawin gantung kakarak umur 1 tahun. Aihe ririungan di imah Sarwiti di Sarniti di bojong. Etrak ni Sarwiti disusuan ku makna Sarniti. Disusuan ku emak Sarniti teh berarti mitoha Ki Zaid, berarti disusuan ku emak. Ku mitoha Ki Zaid ku emak Sarniti, mitoha Ki Zaid nu kolot. Disusuan saja Sarwiti teh ku mitoha Ki Zaid nu kolot.
taeta in fasakhotis sogiro bubar pertikahan Nyisarwiti. Ngemantak bubar berarti Nyisarwiti teh jadi dulur jeung Nyisarniti. Sarniti teh boga emak, kuari emakna Sarniti nyusuan Sarwiti kuari. Berarti atuh statusna Nyisarwiti teh dulur susu jeung Nyisarniti. Atuh teu meunang ngawin dihijikeun dulur adi jeung tetehna teu meunang. Beus bubar kate geus pertikahan Nyisarwiti bubar. Bahkan wa kaza al-kabiratu fil azhar kitu keneh cenah bubar. Pamajikan anu gede oge nurutkeun ceuk kaul azhar bubar dua-duana nyae boga pamajikan dua Sarniti hiji Sarwiti hiji aya Praki Sarwiti nu leutik keneh disusuan ku mana Sarniti ane kumitoha pamajikan Kizaid nu kolot ceuk kaul azhar bubar kabeh lantaran eta Kizaid teh ngawin dulurna berarti adi lanceuk dikawin ku Kizaid bubar pertikahanana kabeh ngan engke titah milih Kizaid teh walahu nikahu man syaa minhuma menang ka Kizaid milih nikah deui nu mana nu endek dilanjutkeun nu kolot apa nu ora atuh pati lantaran adi lanceuk dihijikeun bubar kabeh deuk milih adina apa deuk milih lanceuk sarua jeung kitu ka eta sing hade jasa kos kitu teh ari kos kitu mah langka ieu mun disusuan ku dulur urang mah ku dulur urang loba urang boga dulur awewe kemudian disusuan ku dulur urang awewe cara tadi teh eta paneta teh berarti jadi anak dulur eta teh pernah terjadi aya nu usul di daerah Tangerang hiji jelema geus terjadi ieu mah geus kawin jeung hiji awewe boga anak 3 barang ditaliti eta si pamajikanana teh pernah disusuan ku dulurnyana pernah disusuan ai urang mah ai ku ari can dikawin mah jarang terjadi geus geus kawin geus boga anak barang kabelah dieuna terbongkarlah orang pamajikannya teh pernah disusuan ku adikna ku adi salaki berarti lamun disusuan ku adi salaki teh eta anak dulur ngaranna mun lanceukna berarti atuh tama alo mun adina teh ngaranna suan berarti ka eta status pamajikan teh berarti anak dulur susu bubar we pertikahanna bubar nyana itu barang kukula dibubarkan ngahulang iya anak 3 ya ulah sok hese aja lo bagian yang ngomong oh pilihan hayang anu putih untuk lampu lain gitu ya kira tahu kos gitu mau bubari kan iwe atuh teu pugu-pugu bubar sia teh badalan teu ditaliti geus kitu bae tah coba cenah kula deuk nanyakeun deui kana sia tanyakeun ku sia kana seje barang nanyakeun kana sejen disahkeun kitu ka Kiai Golkar nanyakeun disahkeun berserius ieu mah kula mah serius ieu mah nanyakeun ka Kiai bener emang aya da partai Golkar tah si Kiai eta teh kabeneran tah masa kabeneran ieu lain ngahinakeun ka Golkar emang hinaeun tah mah ih sia mah kos kitu tah eta teh jana teh nanya ka Kiai eta cek kitu naon teh mah kos kitu mah tuh jan musuhana ge teh mah dulur ieu terus datang ka boga anak deui ngan hate leutik mah pan teu bisa dibohong hate leutik teu bisa dibohong meunang 3 tahun datang deui ka kulaki nu sebenarnya eta saha ciananya deui nanya deui eta teh cak aing mah teu sah nu ngasahkeun tanggung jawab keur mah nyana korupsi di Golkar ngasahkeun eta dibolon da kiai na beci teh ka dieu oh bawa ka dieu kiai ditita ka dieu kiai urang ka ditu bae musyawarah masalah eta teh sia nu kos itu musyawarah besar hayang aing kecilongok mah cenah eta kan boga masalah si kitu akhirna mah nurut ka kula geus anakan deui hiji jadi opa akhirna bubar pertikahan serius sama benar-benar ada kula sok ngadegetan Kiai Golkar beres aja nunggu mah mun hayang salamet ulah baca kula ulah mun bung salamet on lah cenah aja kula ngadegetan Kiai Golkar haji menang duit oh hakan ku sia duit kan kan geuning aya di dieu Kiai Golkar lain aya loba
Tobat cenah kiai kuari mah. Balikeun deui ku sia duit ka ditu ka Golkar. Tuh. Daripada balikeun deui mendingan asup deui. Insyaallah. Aduh Gusti, Masya Allah. Tak gitulah. Ya. Mun disusuan ku mitoha nukolot berarti jadi dulu. Jeung pamajikan urang. Bubar pertikahan anak bubar maka kita milih nu mana ieu anu endek dipiara ku endek diteruskeun apa anu orok apakah anu heubeul nikah deui walahu cak di dieuna nikah walahu menang ka eta salakina nikahu mansa jadi nikah deui ubar kabeh nikah deui ai di Bandung mah lain hiji lalaki kawin jeung awewe dibawa jeung urang Garut awewena dibawalah ka Bandung mah hebat usahana gede boga toko segala boga mobil ai prak adina teh milu pan ka Bandung biasa milu babantu jeung sajabana bogoh bapana kabeneran ti Garut ka Bandung cek eta minantuna teh batu ieu mah geus dikawin ku kula adina atuh teh naon dikawinkeun deui ku bapana dua jadi ngah hiji dua dulu terus boga anak nanya ka kiai ditu tah bahwa eta teh dua dulu dikawinkeun nang tah ngawinkeun nang bapana nu hadirna dirinya aya naib teh aya cenah naib eta keur naib teu bisa naib teu bisa eta naib Gusti Allah naib dikasih bae Gusti itu si naib ngewekeun keluar teh naib jauh abong meureun aduh asal duit teh ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah akhirnya dimusyawarahkeun ku kiai di Garut ku guru kula akhirna disidangkeun dibubarkeun kadua teman dibubarkeun awalna mah teh mengerti heula jadi Masya Allah gitu ge boga anak jeung nu kadua teh hadena di Bandung lain di Tangerang mah alhamdulillahirabbil teu aya nu kitu ngan nu zinah mah loba ya karim wa hukmu mahri shaghirah ari hukuman mas kawin pamajikan nu leutik jeung nempuhkeunana mas kawin ka awewe anu nyusuan eta adalah mas sabaqo sakumaha hukum nu teu labe saparo berarti saparo mas kawin mun 20 gram 10 gram jang pamajikan anu leutik ya dasar witik 10 gram deui jang mito haki zaid nu nyusuan mito anu kolot nu nyusuan wa kadza al kabiratu in lam takun mautuatan kitu kene sarua jeung pamajikan nu leutik lamun pamajikan nu gedena ge candiwati lamun candiwati kitu bae sarua ubar pertikahanana mas kawinna bagi dua in kanat mautuatan falahu alal murdiati mahrum misli lamun awewe salakina pamajikan nu gede candiwati pan bubar tetep bae mas kawin saparo jang nyesar niti saparo deui jang anu nyusuan mana berarti tapi lamun geus diwati mun geus diwati pol jang pamajikan anu gede ya anu kolot ngan jang anu nyusuan eta adalah mahar walau arba'at wallahu